Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija al hadis. Kahormatan kasanggakeun kapayeuneun pangarsa para kiai, para alim ulama, guru-guru urang dina widang agama, mugia marantena dipaparinan panjang yuswa sehat lahir batin. Amin ya robbal. Ibu, halo ibu, atos beres eta kantongna. Tipayun simkuring nyanggakeun salam silaturahim ka urang jaga mulia kurarosan nembean simkuring tepang ka dieu simkuring sugante moal rame engeh jalan teh tuangan kabeh Kang Judit nyaho kieu mah ing mal ka dieu hese sing tiasa ngawangun rumah tanggi nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Kadua kapoyeuneun pangarsa para sepuh mundut widi simkuring ieu sasanggem pilih dina ngadugikeun bahasana kirang merenah. Ari simkuring mah bahasa teh da dilemes-lemes sok ti soledad. Sedengkeun ari nyarios parun payeuneun sepuh teh kadah aya undak usuk basana. Baheula di lembur urang di dieu di Jaga Mulia mun aya kulawarga nu boga motor meh disebut pangbeungharna baheula. Ayeuna mah kusabab alam beunghar zaman modern motor teh geus nepi ka galang najan can lalunas. Baheula lamun aya di lembur urang nu boga TV berwarna meh disebut pangmenakna. Ayeuna mah geus ilahar unggal imah hampir pada boga TV. Cindak nama zaman kiwari teh urang Jaga Mulia Gusti Allah teh keur ngogo urang. Kasenangan kabunga kamecak keur ditembrakeun ku Gusti Allah ka manusia. Geus meujeuhna urang nu cicing di Jaga Mulia khususna umumna nu cicing satung kebun langit satangkaraking bumi ayeuna teh kuduna mah keur pada bunga pada senang sabab keur diogo ku Gusti. Tapi nu jadi pasualan naon sababna Allah ngogo ka manusia geus meujeuhna urang pada bunga pada senang tapi nah gening kiwari bet beuki loba jelema nu nambahan susah jeung sangsara. Eta tah. Malah kuring boga kayakinan nu ngariung di dieu jigana lolobana keur sarusah. Lainnya nyahoanan ingat cek Imam Ghazali lamun hayang apal eusi hate manusia tingali we beungeutna. Jalma nu keur susah maka jen diwedak 7 cm ge kadeuleu we susah. Anu kadua agama teh kiwari beuki deukeut ka manusia. Ageng pangapunten sepuh uninga manawi di baheula mah nu ngaran-ngaran Masjid Agreng wungkul aya di kota. Ayeuna menepikeun ka lembur-lembur masjid teh hararade najan eueuh eusian.
Da rata-rata ngin masjid mah dikuring jeung ngin paragi mawa mayit naon di dieu. Paragi mawa mayit naon ngaranna di dieu? Katil. Nyieun masjid mah rata-rata jiga nyieun katil. Nyieun padaek-daek ngeusian pakeung-keung. Di ditu sote di Jagamulya. Jagamulya Australia ari di dieu majigana komo. Baheula mah nu ngaran-ngaran jelema wani ngorehan Quran jeung hadis teh wungkul ajengan jeung santri di pasantren. Ayeuna mah saking kuramena agama tukang obat sisi jalan ge weleh ngadalil. Tapi nu jadi pasualan naon sababna ieu agama beuki ngadeuketan ka manusia tapi naha geuning manusia beuki jauh aturan hirupna tina agama. Dua obrolan teh. Hiji naon sia tah? Poho deui nya mecak ngajejengna pohoan teh nya. Hiji naon sababna Gusti Allah nembrakeun kabungah tapi manusia beuki loba nu susah. Sarusah tak barungah ayeuna kiwari urang. Pangka ciri-kacirina jalma usum susah mah lamun rek dibere duit ti pamarentah pada ngaku jadi jalma susah. Naon di dieu ngaranna dibere duit baheula 3 bulan sakali teh. Ayeuna mah balsem baheula mah naon? OBL teh. Di lembur simkuring mah di ditu aya kulawarga teu kacatet jadi jalma miskin RT na dicarekan bebeakan. RT teh gablek dedelan dumuk aing nyatungan sahuap-sahuap. Geuning teh ditulis jadi jelema. Ari di dieu mah jigana sarua. Anu kadua naon sababna ieu agama beuki deukeut ka manusia tapi manusia geuning jauh aturan hirup tina agama. Tah dua obrolan anu bieu teh aya kuat kaitna jeung rumah tangga. Jawaban tina dua obrolan bieu teh ngan sarupa sabab musababna Gusti Allah ngogo ku kabungah ka manusia tapi geuning loba nu susah. Sabab musababna agama beuki deukeut ka manusia tapi manusia ngibrit aturan hirupna tina agama. Koncina bongan zaman kiwari loba manusia satungkep langit satangkarak bumi loba nu teu sieun ku nu boga alam dunia nyatana Gusti urang buktikeun moal nyokot urang contoh urang dieu aing bisik dipegat balik jabatoangan kabeh buktina jelema loba nu teu sieun ku pangeran di daerah ditu mah loba keneh nu candaikeun salat kasepuhan barudak teh rata-rata umur 40 tahunan. Komo di daerah simkuring mah di Dawan di Kadipaten Kerusum panen ayeuna teh. Menerikeun poe Jumaah teh keur digawe di sawah pamajikanna mah jam 11 teh indang ngabejaan salaki mapai galang nyungsatkeun androk. Bapana ieu teh poe Jumaah ceuk pamajikanna. Kumaha ceuk salakina? Carewet sia nyaho angelin salasa. Sumohon ieu teh parantos tabus 11 bilih ka kantun netepan Jumaah enggal atuh nu sanesna parantos angkat. Carewet sia wajib salat malen ku jam ke geus adan aing rek eureun. Kagok gorowok teh adan bapak geuning eta tos ka kuping adan ari bapak ira Jumaah kakarage adan sia can komat gorowok teh komat bapak geuning eta tos komat ari bapak ira Jumaahna tong loba ngomong sia da pangeran ge ngartieun aing teh keur ripuh. Aduh jadi bapak teh moal salat Jumaah teh paduli teuing teh Jumaah ge aing mah lohor mah arek atunya enggal ieu teh parantos 12:30 cerewet ari maneh lohor jam 2 cek kiai aya keneh. Atuh jongjon digawe Jumaah tinggaleun lohor can kagawean gorowok manten adan asar ceuk pamajikanna nah ari bapak irah bade lohorna ieu tos asar kumaha jawabna paduli teuing da lohor ge isukan aya deui cik nu kitu sieuneun ku pangeran dulur aya nu kitu di dieu endi jelemana tah kaharep ku yang bere duit sia usum dititah ku nu boga alam dunia teu pati daek ari ngajedog di alam dunia bari ngalebokan rezekina pangbeukina si eta mah nu mata kiwari dibungahkeun ku Gusti Allah dunyana disangsarakeun hatena pan loba nu kitu naudzubillah min bro di juru pro di panto ngalayah di tengah imah lubak libuk di kebon loba kulebokeun teu kalebok buncir leuit naon ka dituna teh loba duit rambai ku bewengeun rambai ku alaeun liuk beh senang urusan duniana sangsara dinu hatena naudzubillah min koncina bungah bahagia di rumah tangga lain sagala rupa nyampak tapi sing deukeut eling ka Gusti ala bidzikrillahi tatmainnul qulub
Rumah tangga hayang tenang hirup lain loba sagala rupa nyampak tapi sing loba eling ka Gusti. Jalma nu eling ka pangeran mah hirupna tenang ece. Bisik panasaran isukan Jumaah toong salaki ka masjid tarnang kabeh. Nya nepikeun ka khutbah teu kadenge urang. Saking ku tenang. Sugan teh didedengekeun teh keur wiridan da leungeun namanya kal tasbih mending ngeluk-ngeluk wae. Didedengekeun teh keur tah eta kerek nu malarat teh. Lamun nu beunghar mah kieu dengekeun beuteungna bentet. Eta beunghar. Geuning bisa nundutan atuh da tenang pikir nu matak rumah tangga hayang tenang lain peda beunghar tapi sing deukeut jeung Gusti Allah. Koncina deket jeung pangeran kamari bulan puasa urang geus dilatih getol salat taraweh. Sabaraha rakaat di taraweh? 23 akur. Dikuring mah aya nu 11 aya. Nu nanyakeun we aya teh. Unggal puasa nanyakeun we jumlah rakaat. Memeh isukan puasa teh koloyong ka ajengan dupi taraweh Ramadan salaresna sabaraha rakaat? 23. Mun loba-loba ting ari sia mumpung lobaan sorangan mah hoream meureun da ngadenge aya ustad balik ti kota sok rada bejana teh Pak Ustad cenah dupi taraweh Ramadan sabaraha salaresna 11 cenah jeung witir cek eta jelema nah aing mah lieur cek kiai 23 cek ustad 11 daripada lieur mending tong taraweh jigana teh loba nu teu taraweh teh lieur ku hitungan eta mah jiga lieur milih calana cek ieu mending lepis ambe haneut makena cek ieu entong hese nyesena mending kodorai daripada lieur mending tong di calana. Geus dilatih urang Ramadan kamari jadi jalma bener ngomongkeun eureun Ramadan kamari mah lain ece aya nu ngomongkeun ge pan sok dibejaan ku urang tong ngomongkeun batur ece sia teh keur puasa engke we ngomongkeun mah geus boboran aya nu ngajak puasa ge embung ngalawan tong ngajak puasa jeung aing sia keur puasa engke we gelut mah geus lebaran dilatih sa Ramadanan jadi jalma idang ayeuna getol deui salat sunah keneh tah teu urang sok tahajud urang. Lamun hayang tenang sing naon bieu teh sing loba eling ka Gusti koncina eling eueuh deui salat 5 waktu ngobrolkeun salat unggal lembur sim kuring rumasa lain peda geus asa jadi pangkhusuna mamatahan awak sorangan can ngalaman dulur khusu salat teh rakaat kahiji khusu nu kadua mah bari ulin teh geus ngacakan urang khusu salat ditakbir nepi ka salam acan kuring oge ari diajar mah sok kesepuhan ting ari khusuna mah tingnya ting henteu pirajenan salat teh sok tarajeng barudak santri ngahaja ceng teh magrib ayeuna mah moal jeung santri rek di kamar sorangan ambe rada khusu atuh salat teh di kamar ambe rada khusu ngatur waktu ku sorangan usoli teh mending ngereket sholli fardhol maghribi thalatha ka'atin staqbil cek pikiran teh nu kieu meureun khusus salat teh Gusti takbir mending ngereket Allah Fatihah didagor-dagor saking ku hayang khusus iya kana budua iya kana milihan surat nu rada tegep da sorangan tuluy ruku mun tartib cek pikiran teh jiga nama ieu Gusti khusus salat teh kaalaman cek pikiran tuluy i'tidal meuni lempeng tuluy sujud meuni rapi tuluy i'tidal tuluy sujud tuluy cengkat meuni anteng nah eta mah keur anteng-anteng ujug-ujug 2 ta 3 teh aing teh salat asok leungiteun rakaat cik lamun keur salatna sorangan tuluy leungiteun rakaat neangan kandi ieu mah salat magrib bigeureun incu nu keur lalajo ari dar leungit rakaatna kalakana nanyakeun geura nyai cek maneh ieu nini magrib 2 ta 3 nya nini nu magribna matak lamun leungiteun rakaat bareng jeung batur salatna pan ari berjamaah mah urang poho batur ingeteun cacak imam lamun leungiteun rakaat sok dibejaan ku makmum lin kumaha geuning ngabejaan anu lalaki subhanallah cek imam teh oh berarti nu aing leungit rakaat kapanggih ku makmum maknya sama si leungit kabeh rakaat
Cek imam teh mum nu aing sabaraha cek mamumnya nyawa teuing aing mah teh. Meureun saurang-urangan mah aya nu eling lamun berjamaah. Komo nu geus rumah tangga mah 2 rakaat nu rumah tangga ngelehkeun 12 rakaat nu lalagasan. Ibadah malulu rumah tangga mah baheula memeh diakadan ngadeulepi pamajikan teh lain dina waktuna mah pan dicarek. Haram geus rumah tangga mah ngadeuleuk beungeut salaki teh ibadah eueuh. Asok neuteub salaki ari ti peuting. Kade teh ibadah. Bapana ge ningali beungeut pamajikan ibadah. Kade tong dicarekan ini dideuleuk ku si aki teh. Cek ninina teh aki cenah meuni sieun-sieun ting ngadeulan we kami. Ih ari maneh geus pepeujeuh aing eueuh satruman. Nya ngadeuleung nini ka maneh dah hayang ibadah. Nyium tarang salaki ge sarwajeng ganjaranna nyucup Hajar Aswad nu aya di Mekah. Pek. Nu baroga salaki sote belis nu teu kableg mah nyuman salang terak salaki batur. Cek kiai nyium tarang salaki ieu panganten sarwajeng nyucup Hajar Aswad. Lamun ibu bapak bade angkat haji daftar tahun ayeuna 2020 leuwih miangna teh 2025 ibu manu gaduh kene caroge hayang boga ganjaran nyium Hajar Aswad celengok ciuman we salaki galentoran can ongkek mata bisik era ayeuna engke peuting incu geus sare budak geus peureum pan ari geus kolot mah teh geus paturai teh indungna jeung budakna dia deket TV salakina di gawah jeung catu teh tangke tengah peuting teh hudang jam 12 peuting teh hudang ngek mincak incu nini rek mana rek nyium Hajar Aswad nya di mana aki sia deket catu can ibadah nyuguhanana ibadah mang nyeuseukkeunana ibadah ngajak seurina ge ibadah osok ngajak seuri ka salaki alhamdulillah boroning kasalaki ece ngajak serimah kadengen-dengen cek Nabi tabassumu ka fi wajhi akhi kala ka sodaqoh seri anjeun hareupan dulur anjeun bari matak pibungaheun sarwajeng barang bere ta isukan ece hayang sodaqoh ka tatangga can gablagna naon dagorepan to tatangga tok 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 Assalamualaikum salam naon ece sahehe salawang sasodaqoh 20 lawang 20 hehe 20 sodaqoh babahari daku ilmu mah ibadah teh sanyana mah hayang boga ganjaran ke salat subuh kari nyuguhan salaki sedengkeun ari di rumah tangga mah ieu panganten kadengeun meureun ka jero nya karasa ku sium kuring kajenting lalaki tanaga bedas sanggup manggul semen 10 sak nu sakiloan tapi da mecakeun kana disuguhan ku pamajikan pek urang balik digawe ke sanglut lihat ka dapur tengan 2 lenggah nah kalah ka diuk minta cai ka pamajikan mimi cai dak kitu senina rumah tangga komo lamun nyuguhanana dangdan heula osok dangdan nyuguhan ece anduing paingan salaki teu betah di imah sia matara dangdan tamu lain penting ayeuna mah isukan kades yang ngaji teh kudu aya tapakna dangdan heula rek nyuguhan salaki teh baik isukan ngacakan balik salat subuh salaki ditajuk keneh pamajikan kudu geus di imah siap-siap teh mun aya naeur cai eueuh cai herang cician cai ti dapur ngantong dibawa ka hareup salaki geus ngadaweung di tepas ibu teh ece asup heula ka kamar dangdan bersihan aya nu beureum sarapatkeun aya nu hejo ledotkeun aya nu hideung ladutkeun persis tuh ti catrok ka tihang listrik unggal juru semprot geus rapi geus seungit kakara bawa cai ka hareup geleuyeung hareupeun salaki sasadu sing tegep bapana hampura kami teh da peuting teh ngadengekeun ngaji bejana ganjaran teh lain salat wungkul nyuguhan bapa ge cenah bejana ibadah tapi kami terek naher cai gas kaburu bea krek balanja ka warung can menang duit ti bapa rek menta bisi keur teu boga tapi kami teh hayang meunang ganjaran bapa sing ridho disuguhan ku kami cai herang gerak kajenting cai herang asal nu nyuguhana dangdan asa cai ti surga kajenting nu disuguhkeunana kopi susu dahareunana ngeunah isuk-isuk teh ngan hanjakal nu nyuguhanana boro-boro mandi si beungeut ge hanteu cileuh sagede-gede panggung diantep bae
bibir garing jika belut menang moe boro-boro make baju make kutang-kutang baheula nu kancing na ngerete geus pahili kancing teh nu beureum nu koneng nu hejo ari eusina ngampleh jika terong menang ulub selebreng ti dapur teh mawa cai ka hareup ceuk salaki ieu cubluk saha anu bedah ari si ngoreng pamajikanana nah eta mah hareupeun salaki gecek loh teh batuk mending lamun ti hareup ti tukang gejret ditunda eta baki hareupeun salaki bari bahasana jiga preman koptas ya lebok diinum moal kitu disuguhan ku pamajikan inum medangeunah nah kitu geuning senina rumah tangga mah jauh teuing nurutan nabi mah geus moal ka bedag moal urang mah nurutan anu handap we sing istiqomah nyuguhan boga duit teu boga duit salaki urang halo cerewet bager pamajikan urang teu bisa diantrup-antrup aing mah hayang beungeut pamajikan teh jiga si anu bagerna jiga si itu teu bisa sapaket nu matak sing syukuran dibere duit ku salaki saeutik alhamdulillah halo hayang dibere duit ku salaki sapoe 10 juta hayang ari meleudeungeun sangu sapoe cukup sabaraha ribu Allah mereka butuh urang lain mereka hayang urang hayang nama baju teh dipake kabeh salomari teh tapi da butuh nama ieu sakieu hayang nama catu teh diliwat kabeh tapi butuh nama ngan sapiring madang teh matak lamun dibere duit ku salaki kajian saeutik syukur ambeh mecak cek pangeran lamun syukur ditambah deui nikmatna bisa jadi 20.000 nama angger ngan karasana ka awak mecak lamunnya 20.000 teh salaki mikeun dinu kopeah aya keneh lamun syukuran mah dibikeun deui pek acakan geura cek salakina teh mimi ieu teh heuh boga rezeki 20.000 balanja poe ayeuna cek pamajikan teh aduh ari bapa meuni bela-bela teuing ka kami hatur nuhun ditampi ku asta kali kalayan kasangga kalingga murda binarung binga marwata suta binah nu tayah hinggana asa kagunturan madu kaurugan menyan putih cepo bari duit 10.000 teh celengok dicium I love you pek acakan duit 20.000 I love you diketu ge dicokot deui dah kop tah aing mah tambahan di meuni mecak ngandange I love you acakan 20.000 jang waduk cek salakina teh nya kadiekeun si ambung mah dicokot deui nu matak sing pinter syuk Nabi teh henteu beunghar urusan harta mah rorombokna teh genep ka genep bejana tapi Kangjeng Nabi sanggup nyebutkeun rumahku adalah surgaku naon sabab sauyuna Nabi mah Kangjeng Nabi hiji waktos angkat ka pangaosan mulih sanes dina waktosna rada cepet biasana di meja teh tos naglang leueutan ece barang Nabi sumping istina nuju wiridan di meja teh teu aya cai ageng pangapunten Nabi mah tarasok miwarang ka istrina teh bujang-bujang istrina pembantuna Anas bin Malik 12 tahun can pernah dititah beda jeung urang mah beunghar saeutik boga pembantu ngaladenan salaki ngandalkeun pembantu Waalaikum salakina teh datang digawe ma bebe nyokot etas bibina ma minum bebe cai nyuguhan cai pembantuna mah makan bibi nyuguhan madang pembantuna mah bobo bibi ngabaturan molor pembantuna Nabi mah tarasok miwarang ka istrina teh tah dengekeun bapana tong tutah titah teuing ka pamajikan teh da istri Nabi mah idang sorangan teu dititah ningali di meja teu aya cai Nabi mah tara miwarang nyontoan koloyong ka dapur ku nyalira nyician cai ku nyalira teu dileuet di dapur lucuna teh Nabi dicanda ka payun barang Kangjeng Nabi caket ka meja 2 lengkah deui kira-kira istrina ngareret ngarenjang Gusti nu Maha Suci mun basa urang geuning jungjunan paratos sumping geuning teh katawi sumpingna Gusti nah geuning eta nyandak cai ku nyalira teu miwarang abdi nah bener salira teh ka abdi Pak boga pamajikan model kitu memeh paeh tong dikubur lebar
Cek Nabi nuju terepot gelis teu jungjunan nuju wiridan dume salira tacan waktosna sumping tos dugi karo rompok geuning. Beuh kadiekeun eta cai ku abdi. Dipasikeun 2 lengkah di ka meja. Cik urang ngacakan ka dapur nyokot cai ku sorangan 2 lengkah di ka meja dipenta ku pamajikan dibikeun moal. Cek pamajikan itu bapak geuning teu nita ka kami. Heuh sia mah ngacedog we salaki datang teh persis ciga indung sia. Tungtung nate mitoha ka babawa. Nabi mah henteu. Agung pangapunten Gusti jungjunan teu katawi sumbingna mangga carik sing raos di piwarang calik sasadu bebeakan. Enjingna tos aya cai di meja dititah nyuguhan ku Nabi tante. Dinaon? Dicontohan. Terak pamajikan urang dicontohan. Ambeh naon di mana urang rumah tangga getol ibadah kapusing teh moal nyampeurkeun. Naon sabab dibere pusing teh ti Gusti tong sok dibikeun ka tatangga da tatanggana ge dibere pusing sarua. Ari urang ngobrolkeun ka pusing sok ka pangeran sok ka tatangga. Halo. Isuk-isuk teh geus ngomongkeun ka pusing di imah. Ece kami mah meuni pusing di imah teh ti barang boga budak SMP. Dititah ngaji meuni hese sakola meuni kedul. Ngadidik teh beak dengkak didengkakan ki geus teu teurak beak we dengkak teh ngadidik budak ari ceuk nu hijina teh hi pugu kami ge sarua boga salaki ti barang boboran nepikeun ka kiwari meuni embung incah digawe jiga batur salaki kami mah isuk-isuk teh ngadiukan kanjut pusing tambah pusing sama dengan nu matak di mana dibere ka pusing bejakeun iraha bebejana salat 5 waktu. Di mana salatna di mas berjamaah. Ari berjamaah sabaraha ganjarana? Ari salat sorangan hiji. Ari urang sok nyokot nu hiji nyokot 27. Alhamdulillah. Lamun hayang gede buruh pagaweana ge kudu nyaan ngan kade dulur. Nu ngaran-ngaran salat berjamaah zaman kiwari baju teh rupa-rupa kamari pilihan presiden hog eta marek milih nomor 7 jung nomor 8 geus ngajedog dan nu jadina ge batur nu pasang urang nu pusing gawe naon ngan gade bajuna tong dipake salat naon sabab ngaganggu batur. Salat pangharupna make baju urut pilihan presiden ari nu tukangeun teu milih kadinya. Dar teh takbiratul ihram Allahu akbar berete puas ya eleh. Sok nah teu mikiran salat mikiran tongong batu. Pepejeun hate ngalamunnya baju-baju sing ajri urang teh nyang hareupan ka pangeran teh. Nu matak balik deui zaman kiwari loba anu dibeungharkeun tapi loba nu disangsarakeun. Naudzubillah. Ari urang beunghar teh hayang senang lain. Halo. Beunghar teh hayang cik lamun dibere senang tapi teu dibere beungharna daek tante. Atawa kieu dibere beunghar tapi teu senang, tak dibere senang tapi teu beunghar ning nu endi? Ari urang beunghar hayang senang lin. Cik lamun teu dibikeun beungharna mah tapi dibikeun senangna, kajen tante. Jelema teh loba nu bedegong, kajen Gusti teu senang ge asal beunghar kuring mah. Nu matak loba nu beunghar tapi sangsara. Ngadenge gubernur awewe urang Banten. Saha ngaranna? Ceatut beunghar tante senang beunghar si eta mah duitna loba tapi sangsara kiwari molorna di mana di bui beunghar tapi sangsara naudzubillah. Nu beunghar cantang tu senang nu senang teu kudu beunghar senang mah teu kudu percaya nu senang teu kudu beunghar. Jalma nu senang teu kudu beunghar sok ningali jelema nu mamoal runtasi si jalan Suraseri. Hah? Naon nu dibawana? Runta. Senang ta sangsara si eta? Matak Suraseri ge senang sia. Ah na eta mah jalma gelo Ustad. Urusan seri mah teu gelo teu waras ece.
si eta ge ai keur sedih mah sok cirik. Ciri ningjal mah senang teh teu kudu beunghar. Beunghar mah dinu hate laisal ghina min kathratil arad walakinal ghina ghinan nafsi. Beunghar teh ayeuna dinu hate. Dasanya nama orang jeung nu beunghar teh teu beda, sanya nama teu beda. Bedana teh ngandeleueun wungkul. Anu beunghar boga deleueun, nu malarat teu boga deleueun. Kapakena mah sarua sepuh pe kacakan. Di kadipaten mah aya jalma nu boga imah kamarna teh 10. Sabaraha kamar? Cik eta nu kamarna 10 lamun hees unggal heuai pindah kamar tasa kamar di dinya wae. Heh. Ngan sakamar nu salapana mah deleueun sarua jeung urang. Urang bogangan sakamar anger molor di dinya nu 10 kamar teu pindah-pindah. Bedana naon keur beunta boga deleueun nu matak hiji sing deukeut jeung Gusti. Heulaanan ibadah urang bari ngalamun sugan we dihampura amin. Puasa kamari urang mah rumasa lain batur kuring mindahkeun dahar ti beurang ka peuting. Jam 2 teh jiga nu heueuh we kaluar ti imah kucap kiceup bulan puasa kamari. Gejerot teu nyiduh padahal mah kakarang ngawadang. Atuh jam 5 teh mun geus pinuh meja teh nya kamari bulan puasa. Gus aya kolok ieu non boled kolok non nu harerang teh. Heh. Oh kulang kaling aya kolok cau teh sirikna bulan puasa mah sendal ge dihirip. Can sirup teh. Nu pang seringna ditanyakeun teh harita mah jam. Cek indungna teh cenah jam sabaraha ayeuna nyai? Jam 5 cenah mimi mun lilanya burit teh. Aduh. Keluar ti imah sasapu api-api teh. Ambe teu karasa datang burit atuh dangaran puasa sasapu teh leuleus manten. Sup deui ka imah cenah jam sabaraha nyai? Jam 5 leuwih 10 mah meuni lilanya. Bapana urang neangan burit hayu. Cok kana motor berengbong neangan burit teh. Atuh beledag adan teh langsung balas dendam gelok gok sirup lep kolek. Candahar teurap teh meuni deet ngek. Ari disim kuring taraweh teh gancang. Imam teh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doli likum beres taraweh teh nini mangalempre. Aduh ujang asa dibaberik bangsat aing. Dalamun diancaan teu payu. Lamun aya imam anca taraweh eueuh nu daekeun salat ditajuk eta teh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Halah doyok cenah. Hiji waktu ninina teh nitah nyokot cai ka incuna, nyai pangnyokotkeun cai emak tuh di dapur katingali gelasna ti dieu nyai ka budak teh ka incuna. Atuh budak teh gutak gitek ka dapur teh. Cek we kana gelas ngaran budak. Teu ngukur bisi kepok tak kumaha mawa cai ti dapur teh teu nyaan datangkan ninina teh geus eueuh caian gelas teh. Dicarekan tadi alam ku ninina tah. Hah? Moal bager cenah cek ninina teh ari incung mah meni bager-bager tingku daekan. Urang oge gorwok adan langsung ke masjid ngalamun muga-muga dihampura. Asal dae. Tah kuncina zaman kiwari loba anu beunghar tapi sangsara teh bongan teu sieun ku Gusti. Urang mah kakabeungan sieun keneh ku jelema. Sieun keneh. Lamun urang diangkir ya. Aya surat ti bupati. Sa bupati urang. Munang surat ti bupati kepada Bapak, kepada yang terhormat Bapak anu di Desa Jagamulya. Dimohon besok untuk menghadap bupati jam 8 ke pendopo. Dititah ke pendopo jam 8. Jam sabaraha nyong colo di ditu. Jam 7. Gorowok dititah ke masjid ku pangeran jam 12 kurang 5 menit. Jam sabaraha nyong colo ke masjid sia. Sieun ku saha urang jeung ku pangeran. Aku babarengan sieun keneh ku jelema. Urang mah. Cek pangeran tong loba teu nginum cikih jurig sia haram. Apa cikih jurig? Arak. Ieu dicarekan ku pangeran teu ngadenge. Cek dokter tong loba teu nginum nu kieu sia bisik rusak paru-paru. Reketek eureun harita keneh. Ku pangeran dicarek teu mah teu didenge. Ku jelema mah eureun harita keneh.
Nu matak teu aneh zaman kiwari beunghar sagala rupana tapi sangsara hatena bongan teu sieun ka Gusti. Ta geuning koncina teh nya kapanggih. Ieu teh pagawean kuring dulur. Muga-muga urang dihampura ku Gusti Allah. Lah lawara keneh urang mah ibadah teh nya asal daek we urang mah salat teh. Baju urut ngarentenkeun daekeun keneh dipake salat geura. Urut gapleh dipake salat. Cerewet-cerewet teuing salat meuni kudu make baju nu aneh-aneh. Nah ulah kitu urut gapleh dipake salat, urut ngarentenkeun dipake salat. Ari ulah mah henteu dulur ngan sing boga pikir ece wani nyuguhan salaki piringna urut marab hayam. Bisik isu-isu teh cek salaki mimi sengit-sengiting sangu goreng cikami ngasaan cek pamajikanna teh nya ke bapak sakedeung ujang panyakotkeun piring urut marab hayam bapak si hayangnya tuh wani kitu. Nah ka pangeran wani urut nganjukeun baju dipake salat sia kemplu cabok. Mata kurang mata aneh loba tingkah pusing da teu wawu jeung pangeran teh. Urang balikan deui naon sababna Gusti Allah mereka bunga tapi loba nu susah eta lain. Nu kadua naon sababna jelema teh zaman kiwari dideuketan ku agama tapi jelema jauh ti agama. Koncina sabab loba manusia nu teu sieun ku Gusti. Rumah tangga hayang senang sing deket jeung nu boga rumah tangga nu nitahna teh Gusti Allah. Salat ti peuting bareng, usaha bareng, pamajikan ngadoakeun pak salakina usaha. Insya Allah muga-muga ku Allah dipaparinan jembar rizkina rumah tanggana amin ya robbal. Kartos ya kartos mun nerangkeun kudu geus nepikeun kang artinya geus. Muga-muga ieu pangajian sing jadi ibadah amin. Ngan lamun ngaji kudu aya hasilna. Hasilna ieu ngaji isukan pamajikan nyuguhan salaki kudu daek dangdan. Wayana subuh ka masjid pagetol-getol insya urang penta berkah ieu pangajian utamina urang tamplokeun ka sohibul bait utamana muga-muga kasolehan anjeunna dibales ku Gusti Allah. Moga-moga berkah ieu pangajian sing kangge berkah urang sadayana. Moga-moga ku berkah ieu pangajian urang sing istiqomah ibadah. Nu keur teu damang ku berkah ieu pangajian sing enggal damang. Moga-moga urang ulah entot embol ibadahna. Insya kakapungan embol kakapungan. Moga-moga urang ibadahna ditarima ku Gusti Allah, dosana dihampura. Sakitu agung pangapunten anu kasuhun sanes kirang sono da kuring mabalikna jauh urang dieu kari molor. Doakeun sing salametnya hampura hampura. Sakieu kabisana kuring mah kasepuhan ari ngaji mah ting lain ngaji ting nyaan ieu teh muga-muga we ditarima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.